Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalayan asma'na Allah anu mamulah tur anu maha asih lahir batin, Robi jidni ilma, wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi sabila. Makom yakin anu kadalapan nyaeta ridho. Saur Sayyid Sa'ib Al-Jurjani radhiyallahu an 740 dugi ka 816 Hijriah dina kitab Taripatna kieu ari ngaran ridho teh nyata seluruh qalbi bimulik kodo anu hartosna bunga na hati karena narima baitna papasten. Dawuhan Gusti Allah dina surat Al-Maidah ayat 16, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subula salam wa yukhrijuhum min dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Anu pisundaeunana kieu nuduhkeun ku ieu Quran Allah ka jalma anu manut kana ridona, kana jalan-jalan kasalamatan, sareng ngaluarkeun ka maranehanana tina poek karacaan kalawan izin Allah, sareng nuduhkeun Allah ka maranehanana kana jalan anu lempeng. Janten jelasna kieu Allah mana hidayah ku ieu Quran ka jalma anu manut anu milu kana ridona, kahiji kana jalan-jalan pisalameteun, kadua dikaluarkeun tina poek kakupuran kana caan keimanan, katilu diberi pituduh kana jalan bener, jalan anu lempeng. Nyata kunci nana teh aya dina nuturkeun ridho Allah, ima dina lahir atawa dina batin. Dina lahir ngegeuweuk montel ngajalankeun parentah-parentah Allah sareng Rasulna, bari ngajauhan cegahanana. Dina batina ridho, rela, suka, gumbira karena papasten ti anjeunna nyata Allah subhanahu wa ta'ala. Sok sanajan dirasakeunana ku nafsu mah matak nyeklak pahit. Saur Imam Ghazali anu wafat 505 Hijriah ari ngaran ridho teh nyaeta suka bungahna kana narima pangresakna papasten Gusti Allah dina lahirna ngagarap migawe anu matak meunang ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil hate ngegeuweuk katauhidan, badan ngagarap kasangatan, hate ngalaksanakeun eusina la ilaha illallah, badan ngalaksanakeun eusina Muhammad Rasulullah. Jadi bareng hakikat sareng-sareng sabab ari ngaran ridho ceuk sara mah nyicingan dina ridho Allah sareng ridho Rasulna.
dina hadis sahih dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Hartosna can iman salah sahiji aranjeun satungtung can jadi pangajak nafsuna manut kana ajaran kami. Dawuhan Gusti Allah dina surat At-Taubah ayat 86. Fa innallaha la yarda anil qaumil fasiqin. Hartosna mangka saknyana Allah henteu ridho ka kaum anu fasik. Sareng dawuhanna deui dina surat Az-Zumar ayat 7. In takfuru fa innallaha ghaniyun anakum wa la yarda li ibadihi kufr wa in taskur wa yardahu lakum. Hartosna lamun aranjeun kufur mangka saknyana Allah masugih ti aranjeun jeung teu ridho Allah ka hamba-hambaan anu kufur. Jeung lamun aranjeun syukuran mangka Allah ridho ka aranjeun. Inti sarina tina ieu dua ayat, Allah henteu ridho ka anu fasik, nyata anu ngalakonan dosa gede atawa anu ngamayangkeun dosa leutik, anu ngelehkeun amal solehna, sareng ninggalkeun kewajiban-kewajiban ka Allah Subhanahu wa taala, sapertos ninggalkeun salat fardu, saum Ramadan, zakat, sareng sajabina. Tah henteu ridho Allah kanu kitu, sareng henteu ridho Allah kanu kufur, tapi ridho Allah kanu syukuran, nyata anu ngagunakeun nikmat dina perkara anu dipikarido kudu masih harana eta nikmat ku jalan ngalakonan parentahanana sareng lebihan cegahanana anu padahal maksiat, kufur, taat, syukuran eta sadayana oge irodat pangrasa Allah. Tah di dieu perbedaanana antara irodat sareng ridho. Kukituna mangka Allah Subhanahu wa taala ngutus rasulna pikeun tabligh nganepikeun penerangan mana anu dipikarido ku Allah sareng mana anu dibenuan ku anjeunna. Mata sing saha anu hayang meunang ridho Allah tuturkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng turut paentahanna. Alhasil henteu setiap-tiap irodat Allah eta ridona sareng paentahanana, tapi macam-macam rupi-rupi aya irodat pangrasa Allah bari Allah ridho seperti iman, ibadah, sareng sajabina. Aya deui irodat Allah tapi Allah henteu ridho sapertos kufur, margi kudrat oge kumaha irodat. Jadi cindekna nama sing bisa ngabedakeun antara tauhid, fikih sareng tasawuf, sareng sing bisa merenahkeunana sareng ngahukumanana, mana tauhidna mana fikihna.
lamun salah ngahukumanana mata gawat. Nya kitu deui antara ilmu tasawuf sareng ilmu fikih. Lamun urusan fikih pek dihukuman ke tasawuf mata acak-acakan. Sabab urusan fikih mah urusan umum, urusan lahir. Ari tasawuf mah urusan khusus pribadi sareng urusan batin hate. Numawi dina hadis hukumanlah manusia ieu ku lahir fikih, ulah ngahukuman ku batin tasawuf. Pasrahkeun bae batina nama ka Allah Subhanahu wa taala. Ari hukum fikih eta aya wajib, sunat, haram, makruh, wenang, sah sareng teu sah. Ulah ngahukuman ku hiji bae. Lamun mendakan masalah anu anyar, coba hukuman kudu 7 atawa kudu 5 nyata wajib, sunat, haram, makruh, wenang, insya Allah bakal beres-beres. Ayeuna masalah-masalah dina ngabahas sareng ngupas ilmu suluk sareng marifat antara tasawuf fuqaha sareng tasawuf muhaqqiqin, sareng antara mutakaliman sareng muhaqqiqin, antara kholaf sareng salaf, urusan basirah sareng sir. Lamun seug dihukuman ku fikih atawa make akal fikih geus pasti mah cocok sareng moal kahardi. Anu mata ahli marifat anu kapungkur seueur anu diculik. Contohna seperti Imam Asy-Syaroni nepi ka 3 kali diculik bade dimautkan. Alhamdulillah ditang tayungan bilih hoyong terang pangkat sareng suluk anjeunna mangga tinggali bae dina kitab Mizan Kubro karangan anjeunna sareng kitab anu sanesna. Yang kitu deui Imam Al-Ghazali dipitnah luar biasa sareng seueur deui ahli marifat anu sanesna. Malahan aya anu nepi ka di palasanana seperti Al-Halaj. Saur Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 470 dugi ka 560 Hijriah. Lamun seug halad sajaman jeung kaula pasti ku kaula dituntun pananganana tina leungeun jalma anu rek maehanana supaya ulah tulus. Ta ieu teh tanda kana hakna halal sanaos nakis kirang henteu keur dina kamal sampurna margi keur ka aya mantu menganjakan di antara para ulama anu terkemuka teu terang kana sajatina pangkat halal jeung kana kaayaan halal, sehingga anjeunna dina buku-bukuna nyasarkeun ka anjeunna bari nuduh digolongkeun jeung kaum anu bid'ah. Ya kitu deui terhadap Imam Syafi'i sareng hakikat nyata Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu anhu bari dituduh jindik kalawan ngagunakeun kaum Imam Ijuddin bin Abdissalam anu padahal mah eta Imam Ijuddin teh sabenerna nama henteu nyebutkeun kitu, tapi sabalikna Allahumma gfir lahu. Ari jenengan Ibnu Arabi teh salaresna nama nyaeta
Abu Bakar Muhyiddin Muhammad bin Ali Al-Hatimi. Ari ku urang maghrib mah disebabna teh Ibnu Arabi nganggo alif lam. Ari ku urang maghrib mah disebabna teh Ibnu Arabi teu nganggo alif lam. Dilahirkan malam Senin tanggal 17 Ramadan 560 Hijriah di daerah Mursiah Al-Andalusi, tapi teras kalalana kasaban daerah dugikeun kana tetap di Damaskus nepi ka wafatna 638 Hijriah. Ari karanganana kacida seueurna. Tapi diantarana aya anu paling kasohor sareng nu paling ngagegerkeun nyata kitab Futuhatil Makkiyah. Hiji kitab anu ngabahas syariat sareng hakikat, sareng ngabahas rahasiana para wali Allah. Kitabna ageung pisan nepi ka bab oge langkung ti 550 bab, nyata aya 4 jilid anu ageung. Ieu kitab teh diringkaskeun deui ku Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni anu wafat tahun 837 Hijriah, anu dibere ngaran kitab teh Lawati'al Anwarul Bikut Syatil Munatu Minal Futuhatil Makkiyah. Ringkaskeun deui di ngaran kitabna teh Al-Kibritul Ahmar min Ulumi Syekhul Akbar, anu hadosna wariran beureum dina ilmu Syekh Akbar Ibnu Al-Arabi rahimahullah. Numata dina kitab Mizan Sa'wani Kubro anjeunna seueur nukil tina kaul Ibnu Arabi rahimahullah. Ieu teh ciciren kana hakna Ibnu Arabi. Sareng seueur deui ulama anu ngaran risalah kitab pikeun ngabela Ibnu Arabi, sareng pikeun geurang ka ulama anu sok nyawat nyacad ka anjeunna. Seperti ngabelana Imam Suyuti kana ihyana Imam Ghazali terhadap ulama anu nyasarkeunana. Sareng seueur deui ulama ahli syariat sareng ahli hakikat anu muji sareng ngabela ka anjeunna. Di antarana Syekhul Islam Asy-Syaroni, Syekh Syamsuddin Al-Qulhi, Asy Syafi'i, Sultanul Ulama Ijuddin bin Abu Salam Asy Syafi'i 577 hingga 660 Hijriah. Malahan anjeunna nama ngayakinkeun yen Ibnu Arabi teh wali kutub sareng gaos dina eta zaman gitu. Dijelaskeun ku para ulama murid-muridna Imam Ijuddin radhiyallahu anhu sanes nuduh jindi. Teras anu ngabelana teh Kutub Sa'duddin Al-Hamawi Ibnu Athaillah pengarang hikam anu wafat 708 Hijriah. Sareng Syekh Kamaluddin Ajamalakani, Syekh Suhrawardi anu wafat 638 Hijriah pengarang kitab Awariful Ma'arif. Al-Arif Ibnu Farid ulama ahli marifat sareng pangarang Imam Yati Al-Yamani sareng seueur deui anu sanesna anu ngabela ka anjeunna Ibnu Arabi rahimahullah.
anu akhir kesimpulanana saur eta para ulama teh kieu jeung teu aya anu nyacap eta leuwih nyaho tibatan Nabi Khidir alaihi salam. Tapi memang leres lamun jalma anu acan mukasafah musyahadah atawa acan ngarti karena ilmu marifat ulah wani-wani mutolaah kitab Futuhatil Makiyah. Tujuanana taya sanes sangkan selamat sakumaha diterangkeun Syekh Al-Haddad anu lahir 1044 Hijriah. Jadi lain mutlak udahna nya kitu deui anu diterangkeun dina kitab Mustalahul Fiqih Fawaidul Makiyah. Ari geus ngarasa marifat mah nya pek sabab ilmu marifat Robbaniyah marifat kapangeranan anu lurus sareng ulumul wahbiyah ilmu-ilmu langsung paparintah Allah eta teu bisa diarabak bakal fikih tapi kuduku akal nurani anu hakiki. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ayeuna urang malikan deui kana masalah pokok nyata masalah makom ridho, makom yakin anu kadaapan. Para ikhwan mukminin rahimahullah, urang ieu wajib iman sang yakin yen sagala kejadian anu tumiba ka urang jeung sakabeh makhluk eta sadaya oge pilesot tina qada qadar papasten Allah Subhanahu wa ta'ala. Kukituna urang ieu anu salaku hambana tantu kudu ridho karena naon baik papastena kayani upamana pakir sakumaha syaur Ibnu Athaillah rahimahullah dina hikamna pangalusna waktu anjeun nyaeta waktu anu ngarasa anjeun dina eta waktu kana ayana pakir anjeun jeung ngabalikeun ka anjeun kana ayana hina na anjeun. Malah saurna teh teu aya hiji amal anu diangge tawasul anu panggancangna diijabah ku Allah Subhanahu wa ta'ala iwalti ngarasa hina sang pakir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabab awaqatu bastu mawahib ari banget butuh payah eta amparanana paparin. Saur ahli marifat sapertos Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sareng saur imam ahli marifat Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah kuring asup ka Allah make jalan mana baik nutup iwalti make jalan ngerasa hina sang pakir kakara bisa asup. Saur ulama ahli marifat mual marifat jalma ka Allah Subhanahu wa ta'ala lamun eta jalma boga tilu sifat panyakit kahiji sifat kibir adigung, kedua bid'ah dolalah margi henteu sadayana eta bid'ah teh dolalah, katilu berangan. Jadi lamun hayang marifat mah ieu panyakit anu tilu teh kudu pangheulana diberantas dileungitkeun prak
ku rajin gerak jalankeun ieu makom teh sing tepika nafsu anjeun teh rodiatan anu ridho sareng mardiatan anu dipika ridho nepika kamilatan sampurna. Margi sadaya nafsu teh cek ahli tarekat mah aya 7 tahap anu ngancikna dina latifah anu 7 lelembutan anu 7 anu balad-baladna oge rata-rata 7 sewang. Kahiji nafsu amarah loba ngajak kana goreng cicingna dina dada baladna 7 nyata korek kada demes syirik pidik bodoh takabur syahwat ambek. Kedua nafsu lawamah nyata cempadan cicingna dina latifah kolbu hate nyata ayana handapeun susu belah kenca kira-kira 2 ramu. Baladna cempadan nipu ujub ngupat ria dolim bohong. Katilu nafsu mulhamah anu diilhaman ngancikna dina latifah ruh nyata ayana dina handapeun susu belah katuhu kira-kira 2 ramu. Baladna barahan qanaat hampuraan tawadhu taubat sabar tahan uji. Kaopat nafsu mutmainah tenang tempatna dina latifah sir munggu ahli tarekat lain deui sareng sir munggu ahli marifat. Anu ngajikna dina lebah gigireun susu kenca nyodor kana lebah dada kira-kira 2 ramu. Baladna balabah tawakal ibadah syukur ridho sieun ku Allah. Kalima nafsu radiyah anu ridho tempatna dina latifah siru sirik anu sok disebut latifah kolam anu cicingna nyaeta merata di sakujur badan anu pusatna dina mastaka. Baladna barahan juhud ikhlas warok riyado taraf jalil janji. Kagenep nafsu mardiyah dipikarido ngancikna dina latifah kopi nyata cicingna dina gigireun susu belah katuhu nyodor ka tengah-tengah dada kira-kira 2. Baladna alus budi pekerti ninggalkeun inget kasalian ti Allah nyaahan kasasama mawa kana kaberesan sareng hampuraan cinta dede kasasama makhluk. Sabab anu nafsuna tos mardiyah mah mimiti caan katinggali nu rohanina sarta tos kalindih poet tabiat nafsuna. Katujuh nafsu kamilah sampurna ngancikna dina latifah rahfa nyata lebah tengah-tengah dada. Baladna ilmu yakin ainal yakin hakul yakin. Tah nafsu anu 7 ieu teh sok didorong ditenggelan ku ahli tarekat dina waktu dikirna sangkan pecah kalindih ku asma Allah. Dawuhan Gusti Allah dina akhir surat Al-Fajr, ya ayatuhan nafsu mutmainnah irji'i illa rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli bi ibadi fadhuli jannah. Anu hartosna
nafsu mutmainah mulang anjeun ka pangeran anjeun bari ridho tur dipika ridho pek asup anjeun di makom hamba-hamba kami dengan anjeun diasup anjeun ka surga kami. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil.